darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Tahun 1526 mulai Islam nyerang ke Banten. Cuman 1 tahun kekuatan Islam utusan Demak dari 1526 hanya sampai 1527. Tidinya dikuasai deku Hindu. Tarurunlah Portugis, tarurunlah Denmark, tarurunlah Inggris, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia, ngumpul kabeh di Banten. Kumpul kabeh di Banten. Kumpulna di Banten teh warau ka Allah kabeh ge. Nu nyembahna ka batu, nu nyembah ka kayu, nu nyembah ka tatangkalan, nu nyembah ka panon poe. Acak-acakan Banten teh. Masya Allah karim. Tahun 1670 Demak ngutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putrana Syekh Maulana Hasanuddin. Berangkat Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin di Cirebon ka Banten duaan. Can aya mobil, can aya kendaraan nu sejen. Di Cirebon berangkat ka Banten cuman 1 jam. Naik naon cenah Kiai? Wallahu a'lam. Beja nama peureum doang aya babacaan la ilaha illallah mal dibacakeun ku si direkam. Engke aing mah teu bisa hibar sia bisa deui. Rugi aing ah. Malah kelanan ke ka Abah Haji beta bebejana tah. Malah ka eta mah kudu ojol jeung sapi. Sajam di Cirebon, masyaallah. Kula mah naik mobil, kula naik mobil. Aya aturan naik Avanza rada lambat, naik Innova rada cepet. Kuari mah kebenaran naik Lexus cepet. Tapi naik Lexus ge asal dibarengan bae ku ieu angel. Pembawaanna ieu. Masyaallah, aneh kula ge. Mata kadang-kadang aya di bawah kumaha teu di bawah kumaha. Nu ukuran ditempuhna kudu 5 jam, ieu mah 12 jam. Bawaan berabe. Iya be ieu urang ieu. Kuari ieu. Urang kan memperingati Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pan manusia terganteng, terkasep, terpinter. Ingat ke Kangjeng Nabi, kasep Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, ganteng Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, pinter Kangjeng Nabi mah. Ingat ke Kangjeng Nabi, segala-galana di Kangjeng Nabi. Jadi orang memperingati jelema nu ganteng jeung kasep. Kangjeng barang leuleuh ka dieu, iya kari. Atuh teu akur teh akan. Perasaan ngadenge Kangjeng Nabi na Masya Allah leuleuh ka dieu hayang utah. Lamun leuleuh beungeutna, tapi lamun leuleuh hatena leuwih kejam. Ya kali. Nah, ieu Maulana Hasanuddin teh ka dieu duaan ka Banten disebut Banten Girang. Begitu ningali peradaban manusia, kekokohan, kebiadaban anu luar biasa. Kerajaan dikuasai ku 3 raja. Hiji Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Aya 4 terkecil Raja Ganesha. Masya Allah, buatan lain bantrak-bantrakeun. Munajat Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin kudu kumaha ieu. Demak dek ngutus bala tentara ulawaka moal menang. Cek Syekh Syarif Hidayatullah moal menang kajen ku ke kula munajat heula. Munajat Syekh Syarif Hidayatullah dalam munajatna ti
tah ngadatangan Gunung Pulasari. Duaan datang ke dinya, naik. Begitu naik ternyata aya kerajaan di Gunung Pulasari, aya kerajaan. Lain lalagaan nu menguasai Banten teh Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha. Anu kekuatan-kekuatan gaibna tanding saat eta. Dek merangan Raja Brawijaya, dek merangan Raja Pajajaran, dek merangan semua narajum kabeh ge tanding di dieu teh lain lalagan gagahna pohara. Munajat Syarif Hidayatullah begitu munajat deui kita naik ke Gunung Karang. Naik duaan ternyata antara Gunung Karang jeung Gunung Pulasari di dinya aya nu keur tapa. Tapa teh lain cara tapa budak kuari. Tapa make baju kerajaan, di dieu make mahkota. Ternyata kulila-lilana tapa eta mahkota teh geus dijieun sayang manuk. Manuk teh geus arendogan di dieu. Apa ieu ge pernah tapa harita keur hayang wahweh teh. Ieu teh sesa. Rada cager deui teh sesa ieu teh. Termasuk iya rada cager deh teh, rada cager. Ndah iya aya pohon beringin, jadi nyana akhirnya berlindung di pohon beringin di Golkar. Alhamdulillah ya, calon neraka kene lah ya. Masya Allah. Didinya lah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa ka jelema nu keur tapa. Begitu disapa ditanya benta, begitu benta adu kekuatan mata, begitu adu kekuatan mata hudang make adu kekuatan batin. Ternyata teu sakedeung. Sapoe, 2 poe, 3 poe, 4 poe, 5 poe, 6 poe, 7 poe kakarak tumbang eta nu tapa. Ternyata nu tapa ngaranna Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang eleh ku Syekh Syarif Hidayatullah, tidinya langsung asup Islam. Begitu baca 2 kalimat syahadat, beres baca 2 kalimat syahadat, cek Brata Guru simkuring alhamdulillah menang hidayah ngan simkuring moal ilu campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari jeung Banten. Simkuring mah erek indit ti dieu ngahiyang tah. Didinya Syekh Syarif Hidayatullah nitah cicing ka putrana nu ngaran Syekh Maulana Hasanuddin. Hasanuddin maneh tapa tah di dieu di batu ieu. Batu ieu ngaranna Watu Gigilang. Hartina Watu Gigilang teh batu anu hareran. Warna batuna semu rada kemerah-merahan. Segi opat batuna dengan disebut cek urang Banten mah pancawarna. Mun hayang nyaho ieu batuna teh. Lain dimilikeun. Ya asal ke Banten dipakai ya batu ya mah asal ke Banten teu ulah sambarangan ya. Batuna nu dipakai tapa adalah 2 meter persegi. Syekh Maulana Hasanuddin tapa di dinya sapoe 2 poe 3 poe kacaritakeun sababaraha poena ngan sakieu doang amatna Syekh Syarif Hidayatullah anjeun tapa di dieu hiji datang ka ulah aya nu di aku. Satungtung maneh aya keneh nu di aku, maneh moal bisa ngelehkeun raja-raja Banten. Lamun urus teu di aku kakarak batur bakal nurut.
aya cai ulah di aku, aya angin ulah di aku, aya batu ulah di aku, aya cacaang ulah di aku. Andai kata aya reungit nempel ulah dikukubahakeun lantaran eta reungit ulah di aku. Aya nu boga cai, aya nu boga angin, aya nu boga reungit, aya nu boga orai, aya nu boga hewan-hewan kabeh nu aya di dunia ieu terutama nu ngageugeuh di Gunung Karang aya nu boga. Ketika maneh geus teu ngaku kana sagala rupa nu aya di alam dunia, ieu kabeh bisa dipergunakeun jang perang. Maneh tapat teh sakitu bae teh. Sok cirina di mana-mana ieu batu geus bisa ngangkat berarti maneh geus lulus. Lain-lain bantrak-bantrakeun tam tapak. Dek perang teh tapa heula. Kuari mah dek demo, dahar mah lulu. Dek perang teh tapa. Saya Maulana Hasanuddin teh Masya Allah karim. Tapa ada di dieu. Teu batak sim kuring ka dieu, Masya Allah. Datang ke sepuhan ka ditu sakali moal ah. Datang ka 2 kali henteu ah. Datang ka 3 kali kasurupan di ditu. Kasurupan dia kasepuhan teh, kula ge rada kaget. Ngetikeun taneuh, hadena lain aing nu diketik. Mun aing ge lawan ku aing. Ngan pasti aing eleh. Kakarak pada mikir can diterima ka 4 kali. Aya karuhun di dieu sumping. Nah, iyalah salah satu realisasi tina 5 kali ngundang ka ditu mun henteu hadir moal ka dieu sim kuring. Alhamdulillah dina sacenah. Sakieu nu hadir sok aya nyaho. Ulah sok aya nyaho pokona mah ente mah ngaraji, bae pokona mah geus beres ngaji menang 5 10 tahun kawin geus. Geus beres. Anakan bae dihitung 12 bae anak. Nah, itulah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu Syekh Syarif Hidayatullah terus tapa didinya teh Masya Allah nu datang teh berata guru sampang deui nu geus asup Islam saenggeusna dipapatkeun kakarak batu bisa ngangkat. Tiba-tiba Syekh Syarif Hidayatullah datang, maneh lulus cung geura ka Banten girang bawa batu ieu teh ulah dikamamanakeun kekuatan Banten teh aya dina batu lain batu boga kekuatan tingali Kangjeng Nabi Musa boga tongkat tingali Kangjeng Nabi Sulaiman boga cincin jeung nabi-nabi nu lainna ieu ge batu jang kekuatan Banten sing hade ieu ngaranna watu gigilang teuneun di Banten. Selama batu ieu aya Banten jaya. Ketika batu ieu teu aya Banten bakal runtuh. Saha bae nu endek siap jadi sultan Banten ketika batu eta encan aya deui di Banten moal dianggap ku jelema saha bae. Titip Syekh Syarif Hidayatullah seperti eta. Masya Allah, dibawa batu 4 meter persegi cuman dijingjing doang ku Syekh Maulana Hasanuddin. Dijingjing ieu mah mawa cai bae geus nyewa. Geus eueuh nanaonan ieu mah. Numantak hampir diusir ku pamajikanna ge. Cak nya geus teu berguna ieu hirup. La faidata wa faidah. Itu faedah hirup. Masya Allah. Dijingjing dibawa ke Banten, maka ayalah paseban Banten anu tihangna 4 ditendeunlah batu didinya etalah Syekh Maulana Hasanuddin selalu diuk didinya selama batu eta aya perang jeung sahabat bakal menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang dikirim bala tentara ti Demak saeutik ngalawan Hindu nu aya di dieu anu dibantu ku Portugis jeung Inggris anu kekuatan militerna luar biasa. Syekh Maulana Hasanuddin Sugan Gimbir teu aya. Begitu perang 10 lipat kekuatan kafir. Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran boga wangsit. Nu hese ge hiji trah kadua wangsit.
lah udah sokanya usah kena nanyakeun wangsit segala naon kumaha elah ku batur mah geus nyawa isian can kumaha sih dibawa ongko aduh Masya Allah dah begitu ngayakeun perang anu bala tentara militer saeutik ti Demak hampir eleh menghadap ke Gunung Karang. Cek Syekh Maulana Hasanuddin, ya Allah eueuh di aku kusim kuring cai nu Gusti, angin nu Gusti, batu nu Gusti. Saat ieu abdi teh dek negakeun kalimah Allah, dek negakeun li'ilai kalimatillah la ilaha illallah hayang ngislamkeun Banten dengan tugas di Demak jeung ti pun Bapak. Maka abdi nyuhunkeun pertolongan ti Gusti. Aya suara hayang make naon? Angin. Maka angin dikirim ti pasir angin. Serius sehingga ada iya sejarah serius. Andai kata geus manggi sejarah eta alhamdulillah, andai kata insan catat lain lalagaan, andai kata aya di sejarah alhamdulillah, andai kata eueuh seperti eta bisa dipertanggungjawabkeun. Walaupun kula kakarak menang habar 2 poe ti urang dieu sarua bae kula sok kadatangan kitu tah. Kemari Kiai PI maot, begitu turun di mobil aya budak leutik ngapang, budak leutik dak kasep lain cara kolot kieu kasep berangkat ke masjid aya digigireun kula jadi imam Allahu Akbar jelema ribuan terus nuturkeun makam ka makam nguburkeun nyana di dieu tah di dieu ngobrol jeung kula ngobrol naon cenah cak di Nurjaya tah rahasia tuh nyana ge hayang nyaho nanti ngobrol naon cenah ge sok hayang nyaho bae ngobrol cinta ye ngobrol geus beres kula talkin eueuh kula nanya Ki Nurjaya saya teh budak leutik ci sugan teh bawaan kiai cenah nanya deui ka adik kula ci sugan teh saha teu nu nyaho nanya deui ka hiji kiai jak kula geuleuh cenah kiai neuleuh dia bangsa nu ka kos karaya wah ieu mah ka hijab kieu mah teh henteu nu kieu mah bangsa nu karaya mah moal mun orai neuleuh bangsa nu leuleuh ngomongnya na ngobrol jeung kula eueuh ieu ge aya anu datang Masya Allah ieu horeng pasir angin teh pernah dicokot diundang ku Syekh Maulana Hasanuddin ketika perang ngelehkeun Hindu anginna ti dieu ieu pasir angin teh lain lalawaran mantak ayalah jampe paranting ngadatangkeun angin henteu kudu lobaan ka Jakarta demo teu kudu eta mah endek masalah tinggal diondang bae angin pasir angin tobat tuh Ahok kubruskeun habak beres hayus ya asal geus datang angin pasir angin Masya Allah lain lalawar di aya liangna ngan liangna teu kadeuleu nu kadeuleu liang anak we di dieu mah liang eta teu kadeuleu liang angin eta mah tapi insyaallah urang-urang dieu paham aya nu paham. Nah, 2 kekuatan hiji cai ialah Cibanten ngaranna Cibanten teh huluna di Gunung Karang turun di Gunung Karang pecah 2 nu hiji ke arah barat sekitar 35 km ka laut jadilah dermaga internasional nu hiji ka Karang Atu. Nah iyalah jadilah dermaga nasional 2 kekuatan. Maka di Banten ulah coba-coba Gunung Karang pusatna adalah Gunung Karang 1 juta kali garaga orang Banten teu nyaba ka Gunung Karang moal aya kekuatan Gunung Karang titisan ti baheula dongeng almarhum abah kula
waktu masantren di Sekong hayangnya bakat guru gas umur 7 berangkatlah tiluan nu hiji ngaranna Wes Kurni orang Tangerang kabeh nu hiji di Samsudin berangkat di ditu nu dua sombong sebab puasa bae nu duaan mah sia Madam Yati neuk naik ke Gunung Karang teu puasa mopo sia kajen ku kumaha ge ye aing ye hijib nasor geus dikelek hijib naon deui si dieu hijib sepi mah komo anginna ge geus ambalaya ya tuturkeun aing ke asal naik ke Gunung Karang sia tuturkeun deuleukeun aing mah naik angin cek kana begitu datang wallahu alam ka mana maropo kabeh teu kuat nu dua mah alah cenah Adam Yati aing mah teu kuat cek kana ieu aing mah moal bisa terus ka ditu geus teu kuat kumaha sih nyaritakeun teu kuat hese nyaritakeun teu kuat teh hese okos aya lalaki hayang kanu geulis teu kuat aya beungeut perang hayang kanu geulis aduh teu kuat teu nyambung tapi ulah leutik hate lalaki mah pembeli itu geulis kajen teh geulis beungar iya ini roa itu pasang ye mujizat Gusti Allah Masya Allah yuqala Yusuf li abihi ya ngaji memang ngaji amil eta heula nah lah urang dia mah geus leuwih nyaho bae pokona urang kulon mah bangsa perpeletan mah atuh perpeletan mah ilaku mah teu ieu tapi almarhum Abah kula Masya Allah ketika tawadu di harapan Gusti Allah ya Rabbi abdi mah ngarasa puasa tilok dahar beki wiridan tilok tapi abdi hayang kapatilasan Syekh Maulana Mansur di luhur abdi teh hayang datang ka tiba-tiba kunaon aya nu mawa wallahu alam sabaraha menit datang ka luhur teh sorangan ai batur aing eueuh sakieu ieu aing sorangan cai loba sieun ku sebab lo sorangan bae di luhur di jamaah tu mandi dan lain sebagainya turunnya jalan mana ya ceknya sebab tadi eureum datang ke luhur tapi tidinya dengan penuh ketawaduan deui tiba-tiba dibawa deui datang deui ka babaturan keur ngagaloler bae Masya Allah rahasia Gunung Karang nu pernah di presidenan ku SBY coba dia wah kabeh berdesak-desakan saya saksi kumas ya yuk waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha dan lain sebagainya buruh ditanya petani ditanya pedagang ditanya kabeh ditanya di dunia mah bisa lulus di MK di dunia mah bisa lulus di KPK di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur di harapan Allah malaikat teu bisa disogok lantaran malaikat teu beuki endahar jeung make nyogok make naon atuh malaikat dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah wah ini makanan gua eta Iki Rasul tadi dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngalaksanakeun tugas dan nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti da Gusti nu maha uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa maju Kangjeng Nabi Isa tanya ku Gusti Allah selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan nah ieu maneh teh nitah
ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu maha uninya, abdi beusi kaca letot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna. Salah seren malaka. Teu mamrih eta rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, geus tah. Seret tah geus kitu. Atuh komo lurahna tah mah geus. Oh, geus tah mamotokodimin ka nerakana ge tah mah. Hese, geus ieu mah bahka mah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge caraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyari eta. Ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ada aya catetanana Gusti. Tanya Raqib, tanya Atid. Mangga abdi mah geus teu bisa nyarita beusi kaca letot. Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kajadian-kajadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ka alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur caritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun ku ari abeh nyaweun teh bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyaweun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun ku ari kurang. Padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang ku ari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang. Ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Ku ari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ya. Ya Allah. Direnung torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya nama deuketna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai ben wae jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun, nu eueuh ulah diteangan. Itu cuma teu moal bukan naon. Tugas kitu mah. Eta orang Cisoka tong ngomong bukan naon tugas kitu mah. Ieu mah deuk lain nyaritakeun bogana naon, deuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna.
encan datang dahar mang nu ngaturna Allah lain urang, nginuman nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah, laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha tahun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaong. Cek malaikat wah ieu makanan gua ieu. Malik. Cek malaikat Zabaniyah, Malik. Ieu hiji ieu. Mangsa urang ieu, jahanam bukakeun jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Hah? Ieu lolobana sia dagang bae, dagang pan dagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teu setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cek Zabaniyah seret geus ulah loba omong temen nu seret diseret. Cek pemajikan ke haji dadah. Cek haji sial ada aing sia ge bakal di BAP sia. Aduh tah eta urang lamun inget kadinya masyaallah endeu kumaha nu mantak direnung ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh ieu aing hirup coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya cape mamanggul waluku. Nya cape nutur-nutur buntut kebo. Nya cape aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat ieu kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Masyaallah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya, sia sok ngaji kan ka Cilongok? Sok. Make motor naon? Sekupi. Menang ti mana? Ngridit. Teu nyaho sia ngridit haram. Hah? Mun urang ngarenung ka dinya, Gusti Allah meureun cilaka. Geus lah, sekupi jual, ngridit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan deui urang teh kita ngerenung alam dunia, renungkeun ku urang. Nu amal bakal kabawa ke alam akhirat renungkeun ku urang. Eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah 3, hiji tafakur, 2 muraqabah, 3 zikir. Zikir mah tah mah jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong. La ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang. Zuhudna, qanaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laleutik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae cauna ge laleutik ieu mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu mah keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ka dunia, tanpa melirik kana jabatan, tanpa melirik kana tahta. Hiji be Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu, masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya,
Ya Isa bin Maryam adhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa, di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa mah keistimewaanna dipuat di Al-Quran nu bakal kadenge kurang engke dipempa pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewaanna 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, inget anjeun kana nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjeun 7. Hiji, Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril liup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ka leuweung tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah, lain jelema sambarangan Siti Maryam teh, jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab. Kula mah hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah. Hiji, saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan? Saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan? Keur manehanana jadi orok. Biruhil Kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana. Dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Kadenge inni abdullah ataniyal kitab. Kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana, engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah. Ari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jag ringkas.
tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalamatkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh disalib dianggap Kangjeng Nabi Isa pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib nu kuari kieu bae teh tadi salib teu make calana-calana acan nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihis salah Kangjeng Nabi Isa naik ka luhur langit diangkat ku malaikat Jibril yelah tah ai iz ayyatuka biruhil kudus ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa dengan dibarangi ku Ruhil Kudus tukallimun nasa fil mahdi anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan wa kahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun ti langit ka dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke ti negara masing-masing Indonesia Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah Iran, Irak, Turki, Pakistan, India wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing kuari mah masih hese kene urang jeung igobah di Mekah baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama melindungi Baitullah dan lain sebagainya engke bakal cari cing di Mekah engke menunggu manusia adil Imam Mahdi kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah ialah Dajjal turun Dajjal tekuat Imam Mahdi turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam Kangjeng Nabi Isa engke turun sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi yakni ashabul kahfi muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunut kafiyat kapsatak ta teh kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis cek sakaulna lain kitu iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia kamari bakal karak David Hungkul engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris ti Amerika ka Jerman ti Indonesia ka Arab hiberannya nama naon dicekal jadi emas leungeun ka tuhu bakal jadi surga leungeun keca bakal jadi neraka nyana ngaku-ngaku pangeran asal teu percaya dibunuh ku nyana asal teu percaya dibunuh mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah dibunuh diusap dihudangkeun percaya henteu si aing pangeran jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal kuari mah kakarak sujud ka atut doang engke mah ka Dajjal ujianana Dajjal disujud oh iya pangeran teh hayang duit cekel yo hayang emas cekel yo ujianana naon kebutuhan urang cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai gabang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan cukup ngincan cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema kakarak bunga bang bae ge sujud
Kiai nu haram-haramkeun dicaci dibakitkeun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu koskarar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah dajal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan. Dibuka ku Gusti Allah. Blah. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang tuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silep meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Buuk panjang dikucir ku jana ka dieu. Kumis warna ranjang. Yang mata puru. Nyebut kalimah la ilaha illallah. Asana kafir ge kafir. Kapaksa tak ku sieun. Kapaksa ku sieun aing mah neuk syahadat bae kurang sieun. Melawan lah ayeuna ngajungkel. Beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi. Raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia 2, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta. Firaun, dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ka kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Ah, kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya. Melain Firaun mah Firaun, dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti padahal terus bae. Nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam, berjuanglah Kangjeng Nabi Isa, bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh kamahmuranna geus hese dicaritakeun. Jelema syahadat kabeh, jelema Islam kabeh, jelema iman kabeh. Ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui. Ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun. 3 bulan 3 minggu 3 poe. Turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwat itu? Ayat tuka biruhil kudus cak Gusti Allah. Aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta. Nikmat kedua. Wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa, ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ke madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru juy Pak nyahoeun balik isukna kitu ge deh. Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu cipari budak jagoan kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan, nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis.
cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan itu di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kahartieun tulisan ka eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyaon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjenengan kageteun wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah harana lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun kukula ka nyawa aya naon aya kawin jeung urang Subang nya oh sia sok lo ngomong ka nyawa Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh masalah masalah sih masalah lah cenah iki suka moal ngaji atuh Allah sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus-anggeus sana tuh Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar nya sia ka manuk manyar teh nyaraon sia mah manuk manyar mah mun usim panen mah heula lolobana manuk manyar teh resepkeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah
babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking si sama teh nyaho apaan ya si mah pabriknya hona engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi beda rupa doang sebenarnya manyar namanya teh kene nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung dimplem-plem aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuh nggak dikitu-kitu cek nama pajar manuk berenanan pugu eta mah lempung kene nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naon kan eta patani baheula teh aya dongeng naon pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mun rapi gitu-gitu kujana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon osok eueuh beas di imah gabah osok hepek siap cerekan kana mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie aduh dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh penekul sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah beusi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon ditendang dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mau anu kitu ka imah besi teu dahar cak eta ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyieun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tongkon ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager kok mau nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus asal diri geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah diberi keistimewaan
coba Isa mun bener maneh Rasulullah tak kuburan coba tak ulah nyeun manuk geus nyeun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal makbarah gub biidznillah bukanya nah nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mujizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha ta masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masyaallah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek tah kuburan nu ieu ya tah kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar kuari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal makbarah gum biidznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh Masya Allah kurang kumaha cek kaum geus balikeun deui oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasulullah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teu iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dah blon Masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah ieu teh di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing endahan dikejar-kejar anjeun teh pan anjeun teh dikejar-kejar begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil Yahudi nu rek ngabunuh anjeun ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun hina amu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya laon illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum
mubin sahirun may simpail simpail mah berarti Kangjeng Nabi Isa anjeun mah pesihir Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa hiji deui wa idza auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli ingat anjeun Isa ketika kaulah ngawahyuan ke kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan ingat tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa oro keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam barijeng tanpa bapak kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil Taurat Zabur nyaweun moal aya tanding manusia model Isa kemudian nyana bisa nyieun hewan bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaan nyana bisa hiber bisa nyiples guys. Setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Begini. Dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memeh Isa pangeran saha? Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayat na yeuh saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa ja nu kieu mah adalah pangeran kita nobatkan Isa adalah Tuhan pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan pencipta alam Tuhan Allah Tuhan tiga Tuhan Allah Ruhul Kudus Jibril dan Isa tiga menjadi satu Tritunggal tiga tunggal satu tiga jadi satu itu adalah Tuhan kuari diganti 3 in 1 sampo Masya Allah
Ini dibaraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya nu paling pakai dalil adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa, sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu, gum biizni. Tandingan ku sia. Tuan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah, gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu menang. Berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun ngaten. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa, sebab burung diciptakan dari tanah buburungan, ceknya nak buburungan mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Teh hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu egok di sini. Eta mah ka egok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah maka egok. Kan egok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu gak ada gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal geus kos itu sepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kemana? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepet jasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong mah hese jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing mah. Betawi ya, ini Betawi lain. Nuandak ulama bisa ke Indonesia, nah intelek bisa. Nanti lok dipakai, jadi pohon deh. Itu tadi ayah buburungan gitu kan. Orang ngapain ngenahin, mamanukan, ngenahin kan. Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Bisa bodoh lah, aku masih baik. Cek William. Tah bisa nyen mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah teu kudu Kangjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ka Kipalak. Masya Allah. Batak dibere ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak mah. Lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu. Di kieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak kata komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tuh mata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah. Deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh.
engke ka ditu satungtung dales sak fiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotok geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh kongkoromo hebat atuh boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Widatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak banuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng hinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyalehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar rek ngadu kotok di ditu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai gitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan ulah bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia ta direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo Soleh mah dek ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge menang ti tuan geus urang deui nah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ka dieu bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gara ngarupa kotok coba kongkorok ngarada gede sorana atuh Soleh jeung anak atuh teh mah kongkorongo jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong heulanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa nah diusap-usap make eta cek pucuk umun aya ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh watuh tuh bagus Soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan kitu bener teh atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus Soleh rongok sia sakali mah kongkorongo kageteun urang pucuk umun kitu amat ya
sana lain suara kotok teman. Dar diadukeun, eleh heula, lain eleh semu eleh, kapacok heula. Wah, eok. Wah, urang pucuk umun surak. Sia lalab. Beakeun. Geus kagitik deui, geus kagitik deui. Kakarak mulai. Heh. Atuh jelema jingan. Sepil ngalawan kotok atuh. Cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siat. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah mah disepakan. Wah, lain bantrak-bantrak ke lima kotok. Cekel deui kotok diadukeun kalinya. Tat buak disoekeun burak. Padahal cak malasan itu gitu-gitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datung geus eleh pucuk umun sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umun ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kanjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti Tegarti sing hade na yelah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana tewaniin 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awak nak dek dibeleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby-Ben, Pol-Pol, Lexus dan lain sebagainya. Sabarageunana mobil sia dikelebokeun di neraka dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tang ngerecekna sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam naudzubillah min dzalikum mahamun anak urang naudzubillah min dzalik mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus kuari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung tapi tetep bae di mana aya nu ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mbu mantak naon nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat nah lamun ti ditu camat dibere duit endek tanda tangan urang bere golok mat kada leuh sia naon ieu golok paranti naon ieu paranti masjid kotok embe poe ieu paranti masjid naon camat udah sok itu gitu gugurkan tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah
Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajenting payah ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati da ku aing diringsekeun atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup hudang waru hudang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis nu gelut mah urang sejen tapi nu jadi raja urang pasar kemis belum tah pasar kemis geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan menya pangeran dinobatkeun ku manusia tetapi ai katutupan mah pan batin masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade beusi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen tah Kristen brak kiai kebenaran make nu kitu sing ade tah oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya Ndailah caritaan dina Al-Quran nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan Tuhan Allah Tuhan Ruhul Kudus Tuhan Anak atawa Isa ulah urang mah pangeran mah hiji la awwala lahu wa la akhir awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran rasul Allah percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran rasul Allah 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran rasul termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran rasul pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anunya selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareupeun teu kaburu ngabesan wallahu alam